A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah Raqibul Habibur Rahim, Ya Allahul Halimul Adimul baini wa baina aduwi. Ya Allah yassir lisani alayya ilman nafi'a wa aqsim haji wa nafsi li qudratika hajilan hajilan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Jibril wa sayyidina Mikail wa sayyidina Israfil wa sayyidina Ajrail wa hamalatil arsy wa alal malaikatil muqarrabin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji kagungan Allah, oge puja tangtu ka Allah, syukur salamina milik Allah. Rabbil alamina, Allah mangeranan ka sakabeh alam. Kayaning alam dunia, alam samemehna dunia, oge alam sabahdana dun alam dunia. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu urang sadayana nyuhunkeun pitulung ala umuri dunia tina sakabehna urusan dunia, tina sakabehna masalah dunia, tina sakabehna pangabutuh dunia, tina sakabehna kasusah, kabingung, kasulitan, kasieun jeung kasenangan, karupokan dunia. Wadini oge urang sadayana nyuhunkeun pitulung ka Allah tina sagala urusan akhirat, tina sagala masalah akhirat, kasusah, kabingung, karupokan, kasulit, kasedihan, kasenangan, termasuk pangabutuh akhirat. Rahmat kali salam rahmat Allah, oge hormat Allah, rahmat Allah nu dijarangan kalawan ngagungkeun. Rahmatullah al-makrunatu bita'dim, sareng hormat Allah ai bitaslim min kulli afati wa nafsin. Mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat, tabi'in, tabi'atna, atba'i tabi'in wa tabi'at, ay kulul muslimin, nepi ka sakabeh jalma Islam termasuk urang. Mudah-mudahan salamina urang sadayana selalu keneng maghfirah pangampurana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang salamina hayong keneng rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana salamina hayong keneng perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala tina sagala perbuatan-perbuatan anu matak jadi dosa, tina sagala perbuatan-perbuatan anu matak jadi terido na Allah, tina sagala perbuatan-perbuatan nu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagi urang salamina hoyong kenging pitulung na Allah subhanahu wa ta'ala kanggo ngalaksanakeun taatna ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oke taat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku utusan Allah, selaku nabi Allah, selaku pemimpin alam urang sadayana. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna ibu-ibu sadayana urang sing diraksa, dijaga, dilindungi tina segala bahaya, cilaka, musibah, balai, bencana. Tina sadaya kadoliman jeung kajahatan di sadayana makhluk, termasuk kadoliman jeung kajahatan di makhluk amun teu katingali ku saca nyaeta makhluk yang tidak kasat mata, nyaeta di kajahatanana bangsa jin jeung manusia. Ibu-ibu sadayana dina pangaosan ayeuna urang teraskeun hanca pangaosan urang. Nu jadi syarat sahna ibadah termasuk nu jadi syarat sahna salat urang teh kudu bersih. Bersih di dinya hartosna kudu suci. Suci tina najis jeung suci tina hadas. Ari hadas leutik pagawean anu ngawajibkeun kana wudu. Ari hadas gede pagawean anu ngawajibkeun kana hadus. Naon anu disebut najis? Kurang bahas heula najisna. Ya rosikona ari ka sisi jalan. Pasti loba liwat. Lain salah liwat, salah urang. Bukan madrasahna sisi jalan. Kuduna yang tong aya nu liwat mah madrasahna di luhur. Tangkal kalapa. Nu disebutkeun najis cek bahasa mah sakur perkara gegeuleuh taeta najis cek bahasa. Tapi nu disebutkeun najis cek istilah, nu disebut najis cek syara. Sakur gegeuleuh anu matak ngahalangan kana sahna ibadah. Sakur gegeuleuh anu matak ngahalangan kana sahna salat. Eta disebut najis. Seperti nanah, seperti getih, seperti cikii, atanapi, tai, hayawan, jelema, hayam. Saya hayam mulai nyebut merenangnya. Waduh hayam, waduh jelema, salah di merenangnya. Tanu disebut najis teh gegeuleuh nu matak ngahalangan kana sahna ibadah. Di antawisna gegeuleuh nu matak ngahalangan kana sahna salat. Seperti aya nu kaluar tina palawangan anu tukang erek garing, erek baseuh. Mana nu baseuh? Usiat. Najis. Ai busiat asup kana gising, asup kana hitut ya euy. Kombinasi jika ada daya tawa hitut mah da aya opat ngaranna teh. Dina kitab Sampina geuning dicaritakeun
Budak letik hitut badak hitut na badak pisan disebutna dorotun. Ayo motor butut mah dorotun atuh. Ayo dorotun mah hitut badak. Rada sahana pun tidinya beureun disadana hitut badak mah anu ngagedug teh akan ada date geuningan. Ngagedug. Eta dorotun disebutna. Keneda Imam Haji ya supaya urang nyaho teh di mana bapana hitut badak teh urang sebut teh tah dorotun kitu we. Aya nu sanapun teh eta naha kaluar nama sorakna erek dilakukeun. Aya hitut nu dilakukeun aya seperti kuwok-wok tah eta. Kalau zaman baheula ingat teh ke zaman kolot baheula hidupna teh sok cocok kuwek cenah kitu. Kuwok ka eta teh disebutna teh pusaun. Nu katiluna rada leutik teh eta ngan kur kaluar angin hungkul disebut pasyatun. Jadi dorotun mah rada badak, pusaun mah rada leutik, lamun kadenge angina hungkul mah disebut teh pasyatun. Nah, lamun aya caian, caina ya meureun rada aya kaluaran saeutik tadi disebut teh busiyatun. Eta mah kombinasi antara ngising jeung hitut busiyat. Dina saping kepat isuk-isuk rek deseuhan aya naon ngajentut busiyat. Hewannya geus kolot busiyat teh nya. Da pada akhir da teh kudu era dengan era we geus kolot busiyat kitu. Kudu make pempes. Allahu Akbar. Tanu disebut najis teh geuleuh nu matak kahalangan kana sahna ibadah, kahalangan kana sahna salat. Di antawisna aya nu kaluar tina palawangan anu payun jeung pungker. Salian ti hitut disebut mah teh najis. Dan hadas disebutna. Getih, cairan, cikompol, eta najis. Geus najis kabagi tilu. Aya najis mughalladho. An-najasatu salasun mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawasitatun. Ari najis kabagi tilu golongan, aya nu disebut najis mughalladho, aya nu disebut najis mukhafafah, aya nu disebut najis mutawasithah. Aya najis mughalladho artina najis anu berat hukumanana. Ari najis mutawasithah najis anu hampang hukumanana. Ari najis mukhafafah najis balikan deui. Ari najis mughalladho najis anu berat hukumanana. Ari najis mukhafafah najis anu ringan hukumanana. Ari najis mutawasithah eta mah najis pertengahan antara berat jeung ringan. Jadi sasesana najis mughalladho jeung najis mukhafafah eta termasuk najis mutawasithah, disebutna najis pertengahan. Urang caritakeun hiji-hiji supaya jelas. Sabab ieu najis teh kudu leungit heula samemeh urang ngalaksanakeun ibadah. Rek salat kudu leungit heula najisna, rek wudu kudu leungit heula najisna kade. Lamun wudu bari mamawan najis, geus sah wuduna. Rek adus kudu leungit heula najisna. Namun
adus bari mamawa najis teu sah adusna kudu leungit heula najisna. Kege atuh da bakal kahilangkeun dina waktu keur ka banjur alusna mah di banyuran heula leuwih teh heula sameme urang adusna. Seperti jalma anu ngagetih keneh keur head terus adus teu sah sebab aya najis keneh. Najis mogolado najis anu berat hukumanana. Najis mogolado mah dihususkeun nyaeta najisna seperti najis anjing jeung bagong. Bagong teh babi kan ari babi lain setan. Lain urang mah geuningan sok aya bagong babi setan. Bagong teh babi teh tapi lain deui aya jeung setan mah kan komplit lamun ka jelema nyebutkeun bagong babi setan komplit eta mah. Allahu akbar. Kadenya orang nyebut bagong ka jelema Islam anu tujuanana rek ngahinakeun dosa gede. Malah lamun urang teu boga rumasa dosa bisa jadi murtad kaluar tina Islam. Mangkana geus jadi lalap aya mah barudak teh. Nu jadi masalah gede nama urang nyebut bagong nyebut anjing ka jelema Islam eta teh dosa badag ngan kulantaran kuminang-minang teuing urang ngalaksanakeun dosa badag sehingga urang teu rumasa eta teh dosa badag bisa mengakibatkan dosa yang terbesar yaitu keluar dari Islam murtad teh hukumna wajib syahadat deui. Duh eta nu bahayana mah. Sedengkeun barudak ayeuna mah geus dilalap eta teh. Barudak batur teh barudak urang. Naon bagi kitu salah pendidikan. Eta ya Allah ya Rabbi salah pendidikan jeung salah pergaulan. Hampir kabeh ya mah kitu barudak teh. Takut dikontrol we ku urang. Coba hari waktu maghrib tuh barudak ABG gitu. Sakabeung abdi sok rada amok dicaram kumaha teh dicaram kudu memang dicaram. Garulung aralus garulungna bade deket madrasah nganti sarolat. Batur geus rek salat Isya mainna can salat maghrib. Sok ditingalikeun we sakali mangsa makeun hantepan. Nah, kamari mah dicaram. Budak dicaram teh ting kamarana ting kamar sigit ting barang anggar-anggar keneh mah balik mah teu salat. Hese zaman ayeuna. Tapi mun teu kitu pan urang nu doraka. Tapi nu kawajiban pertama nama nu kudu ngabimbing anak dina urusan ibadah adalah indung jeung bapakna. Di mana anak teu salat indungna nu doraka teu nitah salat kan menjadi budak. Engke di akhirat nu bakal disiksa teh termasuk jeung indung bapakna. Eta nu beratna mah. Hese ngadidik budak teh. Urang ayeuna ngaji di madrasah, neangan ilmu ngapoe diwajib dicaritakeun tentang ilmu. Paham tentang najis, budak urang mah cantang teu paham mun ilmu agama tentang najis. Saha wajib mamatahanana bapakna. Mun bapakna teu mampu mamatahan wajib bapakna masrahkeun ka jalma nu nyahoeun. Wari kudu ngawakilkeun. Lamun teu ngawakilkeun teu gugur kewajiban di akhirat tetep bakal jadi pertanyaan. Ayo sia ayo urang barudak sakola agama diselehkeun teu. Ayo urang barudak ngaji diselehkeun teu. Datang sorangan mawa kakak aja pandeuri malah. Eta wajibna diselehkeun. Kata geuning ayeuna mah di pesantren teh aya kata-kata khusus jang nyelehkeun budak. Dituntun ku itu bisi urang teh nyaho supaya urang gugur di akhirat teu boga kewajiban kanu jadi anak pikeun ngadidik anak. Mun urang ngawakilkeun bisa. Biasa, paneta mah aya bahasa urang. Urang teh ngobrol sareng ustadna, ngawakilkeun ka mamangna tiasa. Biasa. Eta ge gugur kewajiban kitu oge. Bagaimana mi warang RT gitu biasa banget.
pisan mami warang lurah gitu hayang panggilikeun urang kali abdi bade berangkat ke pesantren biasa gitu ya. Eta teh kudu diselehkeun naon sababna lamun teu diselehkeun atuh gohana mah kieu we Ustad pamatahankeun budak abdi geus sakitu ge sakitu oge cukup ya sing ngarti we urangna Ustad teh loba ka itu ka dieu ieu mah hayo we pare ngaji teh pan Ustad teh pamajikanna butuh dahar kudu neangan heula akhirnya ngaji diperikeun anu di papatahan ngaji teu ngarti teh tamproning gitu ieu masa kalian jang bayar listrik keulanan engke we disakalikeun sataun geus sataun hanteu deui kabina-bina najis teh najis moga lado najis anu berat hukumanana pangna berat hukumanana sehingga dina waktu nyuci keuna oge nepi ka kudu ku 7 kali kumahan wahiduhu mamjujatun biturab salah sahiji tina kumahan anu 7 caina kudu dicampuran ku taneuh hartosna tina salah sahiji kumahan anu 7 teh caina kudu ku cai kiruh mamjujatun biturab teh kitu lain ditaplokan ku taneuh tapi caina nu dicampuran ku taneuh hartosna cai nu dicampuran ku taneuh ceuk basa Sunda mah cai kiruh gitu. Kitu nya punya kudu paham urang teh tentang najis teh. Datara kakeunaan ku najis mogolado mah da sakali-kali mah teu disangka-sangka itu. Ya. Urang teh ini ka hiji daerah anu loba anjing. Pan aya nu disebut najis mogolado teh najis anjing atanapi najis babi. Atanapi najis basteran salah sahiji anu 2 nah basteran anjing atanapi basteran babi eta najis mogolado disebutna kadang abdi sok ngabanungan lamun kalau mur nu sejen aya antek anjing teh ngaletak cetek kana eta kana tukur atuh cetek najis mata cek agama di mana di hiji lembur loba anjing eta teh tandana lemur jauh tina agama jelas atuh dan najis wungkul sok bingung di lembur batur urang liar ka lembur batur bari usum hujan eta anjing dijajalaneun ke balata bingung ya aku urang kudu ngapung aja teh urang ente supaya ulah najis udah bingung atuh ari anjing ngaliwat kana cai lencang ari cai lencang eta ku urang tadi cak deh bingung Ari ucing Ustaz mah najis. Ucing mah teu ucing mah teu najis Tah basa kamari kacabak kitu. iya ari ucing mah amuran mah ucing mah bere hulu lauk we ucing mah teu beda ucing anjing jadi asal ucing bulu ucing na ulah katumpangan najis nu sejen we dengan naon suci aya anjing mah beda deui aya nu dihukuman najis nu antel kana awak teh salah sahijina antawis awak urang atanapi benda anu diantelanana salah sahijina baseuh atanapi baseuh duanana lamun garing mah duanana teu bisa jadi najis teu antel najisna lamun garing mah duanana anjingna baseuh urangna garing antel ka urang najis we tetep anjingna garing urangna baseuh pantel jeung anjing narek jeung kulitna rek jeung buluna erek diletak erek jeung irungna erek jeung sukuna kan sorana mah teu beureunan urang teh ngaliwat Pak Ustad aya pas dina hiji waktu pas ngaliwat anjing teh ngaguguk najis teh awak urang jadi sorana mah lan teu antel terkecuali lamun ngagugukna bari ngalodok nya teh ari nyaritakeun anjing teh sok inget zaman baheula keur
baheula mah panonangan teh cara rawuh wae ka Grabinda ka Cisepat ka Naringgul. Nya eta onangan teh rupa-rupa pengalaman. Rata-rata di kampung loba anjing wae aya antek abdi salat ka masjid rek kaluar ti masjid hese. Bari salat di masjid teh sorangan batur da. Naon make hese culang cileung neangan anu wau kitu nya. Sugan aya panitia teh kadinya. Anjing ngarengko dina lawang pantok rek balik. Ayo urang jalan jendela atuh si kaumahaeun urang kana jalan jendela. Sering teh kitu teh. Malah ukur pan ari rek uleman gitu besok dijamu di bumi panitia aya cari kursi. Barang rek nyanet rek ceguk teh hadapeun kursi anjing. Acuan apa menage. Pengalaman teh. Aya deui anjing teh nu penasaran ek salat subuh. Nyenong. Mun teu salah mah di dinya tang anjing teh di ante beritun sintok. Anu mobil diwangun, disintok diwangun. Nah, penting rek balik teh sieun. Nyenong we panitia teh nyenong, ari nyenong teh ulah kaburangan, banyak penting na ngaji isuk na kaburangan. Nengang teh berenang tarim di masjid teh. Ke masjid jadi hayang sholat wudu di itu di masjid. Barang reka masjid depan mapai kebun teh reka masjid teh. Saya teh anjing hidung ibu muda takar kabok lompat. Tuh wawuheun. Ayo barang geus sameter teh tulus anjing teh ngajen-jen we. Sia teh lain dituluykeun budak teh. Sugan teh lain ustad cenah. Balik deui urang kitu. Oh jadi dipilihan eta mah budakna teh. Mun lain ustad mah diberi nepi ka masjid sigana teh. Untung teh nanya, "Nu bade ka mana?" "Ka masjid cenah itu." Aya. Tah najis mugol atuh kitu nya. Jadi lamun urang rek salat kena kana mau kena na kudu diseretu, lamun kena kana sajadahna kudu diseretu. Lamun kena kana baju nu rek dipake salat, bajuna kudu diseretu heula. Nya lamun aya mah baju nu sajian ganti heula. Ngan baju nu eta ulah diantep cicing dina najis kudu dibersihkeun, kudu disucikeun, cara nyucikeunana kudu 7 kumahan. Salah sahiji na tinu kumahan eta teh kudu make ku cai nu dicampuran ku taneuh. Hartosna cai nu dicampuran ku taneuh teh nyaeta cai kiru anu suci. Ngan dihitung kumahanana saatosna 7 teh sabadana dihitungna 7 kumahan teh sabadana kudu leungit heula jentulna najis atanapi aenna najis. Lamun aya tai anjing teh mah dina baju tuluy we leungitkeun heula jentulna. Manyana budak aya tai anjing kana bajunya, pan ieu mah hukum bisi. Ya, atanapi bisi aya tai anjing kana sirah. Ya, bonengku gitu. Ari hukum mah pan kitu ngalau. Walau eta teh hukum bisi bonengku berat-beratna najis anjing. Leungitkeun heula jentul atanapi aenna najis eta najis mugola dong. Sok sanajan 100 kali kumahan 100 kumahan tapi ka leungit jentulna teh tah geus leungitna kakarek ti dinya ngitung 1 2 3 4 5 tah tina salah sahijina genep 7 tina salah sahijina 7 eta caina bade dina wasuhan kahiji mangga dina wasuhan kadua mangga dina wasuhan katilu mangga dina wasuhan kaopat kalima katujuh mangga kan anu langkung etis mah dina wasuhan anu kahiji enakeun mah leungitkeun heula jentuan najis mugoladona
Banjur ku cai kiru tambahan deui engke genep kali ngabanjur ku cai anu herang gitu, ku cai bersih enak eta. Lamun najis mogola dohna dina bata seperti bata katincak ku anjing kebeneran aya tapakna. Leungitkeun heula tapak anjingna banjuran. Oke, di mana geus di banjuran, nembe banjuran anu kahiji ku cai taneuh, banjuran anu kadua ku cai biasa, banjuran anu katilu ku cai biasa jeung satuluyna nepi ka 7. Esenya dina masalah najis mogola doh. Dulu ingat cret banjuran eta teh kana awak dina banjuran anu kaopat nya, maka awak eta teh engke kudu dibanjur deui sakumaha heuh nyata jadi loba tentunya matak mending kena tongeng anjing we sekalian. Da geuningan mah aweja ari dina YouTube dina TV mah anjing teh aya teh dikelek. Udah agama, nanti agama anu lain Islam. Teu nyaon kana najis mogola doh. Aya eta ge loba jalma Islam oge nya. Keur erek ka mana harita teh dina mobil aya suruduk teh mobil dina kolbak anjing aya 30 siki mah. Oh si horeng teh rek moro. Eta lolobana nu moro teh urang Islam. Ngan teu nyaon kana hukum anjing dalamun nyaon mah moal. Sabab dina anjing teh aya najis mogola. Malah dina anjing teh aya virus nu disebut virus rabies. Cai tah dina letakan anjing, dina gigitan anjing, dina najis anjing teh aya virus rabies ibu. Mata ku agama nepi ka 7 kali dikumah di Kanjeng Rasul, eta teh urang Kanjeng Rasul. Disampaikan ku Allah Subhanahu wa taala 7 kali kumahan. Naon rahasiana taneuh? Ari taneuh bisa ngabunuh kana virus rabies anjing. Ari taneuh moal dugi kana virus liwati didugikeun ku cai. Mata rahasiana aya cai kiru eta jang ngabunuh virus rabies anu aya dina anjing. Kitu rahasiana teh Bu. Ari najis-najis anu biasa mah seperti najis mutawasito eta mah ngumahna cukup ku sakali kumahan asa dina wasuhanana samemehna geus leungit heula jeung tu najisna. Asa leungit we ambeuna rasana warnana ceuk kayakinan don urang teu kudu diletak heula. Nah, mana najis mau apa seperti najis tai, arek tai hayawan, arek tai jalmi, erek tai guguk, tai guguk mana najis mogola doh. Erek tai beurit, erek tai cacak, ya. Erek tai nu teu najis teh tai ragaji. Teu eta mah tai ragaji. Ya. Tanapi tai jelema rek sagede boboko, rek sagede leutik, tetep najis nama najis pertengahan disebutna teh. Kan aya pantes disebut najis pertengahan teh lamun tai jelema teh saluhureun bobokonya punya disebut najis pertengahan hukumna. Eta we disebut leutik lain badag henteu dalem badag mah sagede dreum. Allahu akbar. Najis teh berat hukumanana kana ibadah teh jadi sah, salatna teh sah, wuduna teh sah, hadusna teh sah mawa najis teh. Ulah gagabah hukum najis. Malah anu pangberat-beratna najis di nepi ka dinas dina Al-Qur'an mah getih Bu. Ya. Ibu sok rumah lauk sok beureum keneh geuningan. Nah, eta teh masih kena najis. Ibu sok rumah daging nu cumlang geuning jeung getih eta teh najis. Ti hayam. Kumaha tu carana? Kamu urang meuli daging muning di pasar, alusna mah butong di kumah. Ya, pan geuleuh dihampura eta mah lamun aya getihan setik mah daripada di kumah jadi sumarambah najisna can pias mah tuluy we masih kena najis. Kumaha tu carana? Nunakna ulah dina perkara anu teu carang, jadi kudu dinu carang, kudu dina ayakan. Jadi najisna moal nguyumah. Lauk geuning lauk sok beureum we hayo. Tah, ya
nama nunana kudu dina perkara nu sareng eta mah dina Al-Qur'an diburat hukumanana beuteing urang teh nya ibadah hararese dina waktu ngadur hararese salat teh berat rek ngaji hese rek istighfar hese beuting urang teh kahalangan ku kadaharan anu campur jeung najis eta kudu diraksa teh nya ada ari ngahaja-haja cocol geuting mah moal aya geuting dicocol diketak urang teh sugan teh kecap pek teh geuting moal ngan tina lauk nu aya keneh getihan atanapi tina daging nu masih keneh aya getihan eta bisa jadi najis beuting tidinya urang teh hirup sagala hese dibawa ibadah teh nunutan we hayo ada kadaharan anu jadi daging di awak teh boa-boa ieu boa-boa loba kadaharan anu haram nu dihasilkeun tina barang dahar eta we urang mata kudu abdi teh mata ulama-ulama bageuningan tara ngadahar daging ulama-ulama mah nya tara ngadahar nog meri tara ngadahar nog manila ya kadang-kadang nog hayam oge naon sababna da sabab meri mah hirupna di sawah batur kalodokan pare batur kalodokan taeun batur kabeh kadang-kadang aya ngaliwat dilodok deui bujurna soang eta subhat hukumna mata ulama mah nu ararafikan mah eta sabab subhat malah tarang amam pinang mah di kulubna ge jeung wadukna pinang peda sami eta oge kan beda aya kawal Imam Ustuhri mah sareng Imam Kopal nyebatkeun bahwa tai naon perkara anu halal di dahar dagingna maka taina suci eta kawal eta seperti peda jeung pinang urang lompatna kana kawal eta mun kaya kawal eta mah urang moal aya nulungan nu jelas mah kudu apik we nya terutama urang kudu apik dina najis bogo landon najis anu hukumanana berat sehingga dina waktu mumahna ge kudu 7 kali kumaha tah hiji kakarek hiji eta teh ieu geus leuwih setengah jam hiji ge berican anggeus nya najis bogo landon atanapi anjing atanapi bagong ngan moal sugan nya jelema ngingu bagong mah aya kita mah ban ngingu babi nya diternak aya mah lain babi hutan mah diternak batak abdi mah sok tarang ngadahar daging naon abon naon sababna nyata sieun ai sieun mah sebenarnya mah eta mah ngan ala kadar sugesti nya ala kadar sugesti tapi ai teu yakin mah teu yakin teu naon teu yakin asal teu yakin Ustad ieu teh cek anu daging beurit yakin teu ningali daging beuritna ai teh yakin mah emam baso nya aya sapalina nu baso tina daging beurit ngan teh sakabehna baso daging beurit nya loba nu daging sapi daging nu baso urat nya ngan aya jang-jalma nu beungal mah dagingna teh sok dicampur daging sapina jeung daging beurit kitu supaya ulah berkiting kana baso lain mah hemat ada yakin mah emam tenan teu haram ai teu yakin mah terkecuali memang yakin nyeuna tina nu kitu ngan memang sok loba beredar tina abon oge nyata tina abon kitu sok sieun pahili gitu sok sieun pahili tapi ari teu yakin mah yakin eta daging sapi emam teh naon halal lamun urang yakin yen eta teh kacampuran kudu kitu teu meunang ari cirina yakin kudu nempo atawa eceuk batur pikeun ceuk jalma anu memang kapercaya nya ai saena mah katingali ayeuna mah pan seueur katuangan anu nyaeta nu kitu campuran gitu. Da ayeuna mah setempel halal teh Bu, babari atuh pan ayeuna mah ku duit.
duit online gaya stempel halal buku-buku tadi pariksa teh naon halal seperti gitu. Anu jelas nama urang nawe urang sing ara rapi dina barang tuang sabab berakibatna teh eta teh ya disajabati dosa teh berakibatna mata berat kana ibadah, berat dipakai istighfar, berat dipakai sholawatan jeung ngaji Quran nganunutan we. Kamu dipakai ngaji Quran tapi ka hees tak kitu we ngecek nama sok ngaji urang tuluh teu. Mun ngaji tuluh wae berarti dina awak urang teh aya naonan. Atau ana dipakai salat teh hayang gerak geus itu salat teh pingrang aratul berarti dina awak urang aya naonan. Sebab sifatna ibadah mah suci. Sedangkan urang adat jeung nu suci tapi geuning urang karakah teu geunah. Seueur ku jalma-jalma nu diruqyah ku abdi dicekna sok dikitu. Kamari anyarkeun aya urang itu tuh. Angkidu teu bejakeun jelema anu luar Cibuber we. Ustaz abdi mah lamun salat teh panas. Salat panas itu. Kan salat mah kewajiban teu dikipas, sanes sing dikipasan ge panas awak teh cenah ti jero teh. Hayang gogoakan cenah hayang lompat. Oh berarti dina awak maneh aya naonan. Ya pas diruqyah teh ongkek. Si oreng meureun dina awakna aya jurig. Jurig mah mungun salat. Aya jurig nang jurigna jurkam, aya jurkam teh lain juru kampanye, jurig kampung. Ya, pan setiap jelema oke ku berpotensi kaasupan nu kitu. Ya ku gara-gara lengah teu pati eling ka Allah, nya nu kitu bisa masuk. Ya, dina awak urang teh aya sayangna. Matak salamina urang kudu eling we ka Allah. Terus dikir hate teh eling, hartosna dikir teh lain bacaan wae eling kana sagala rupa teh dikallohkeun papangih jeung batu eta teh batu damelan Allah. Jadi ingat kan padamelna papangih jeung jelema oh irung eta meunang nyieun Allah. Irung demes meunang nyieun Allah, irung mancung meunang nyieun Allah. Terus saya dikallohkeun ningali gunung meunang Allah. Ningali cai kakawasaan Allah. Terus eta eta nu disebut dikir teh lain berhati-hati ku babacaan wae lain ngan bisa dikir ku babacaan seperti babacaan dikir gitu ya, ulah pahili kade ningali cengek ningali tomat yeun tina tanah dipelakeun tina tanah cengek jeung tomat sarua jangkung dengan geus buahan cengek buahan tomat buahan nah geus asa tomat jadi hasil cengek jadi lada pan tina tanah keneh eling dikir kasaha kanu nyieuna oh ieu teh kakawasaan Allah kitu. Urang meunang milik, urang meunang rezeki, urang kaluar tina masalah sing eling eta teh pitulung ti Allah. Kitu bae kabeh urang. Syukur pitulung ti Allah, pitulung ti Allah. Ai urang mah rarasaan teh lamun meunang duit gede asa lain meunang Allah nya. Ya Allah aku teh butuh duit. Nengang teh hese ka ditu ka dieu teh meunang duit. Aya we nu meureun nginjem. Rara saat nu mere nginjem teh lain pitulung ti Allah. Eta teh nu mere nginjem teh pitulung ti Allah. Sok urang lamun butuh duit ka itu ka dieu teu hasil. Terus urang teh nginjem, aing nginjem dihasilkeun. Ari hasilna nginjem, rarasaan teh lain ti Allah. Ajeun Gusti menang duit lain pitulung tu Gusti abdi mah menang nginjem. Hor, aing nginjem ti saha? Apa eta teh ti Allah. Allahu Akbar kadang-kadang loba ti soledad teh kitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bisi hayang lengkap lemang kaya dina YouTube nya teh kali dina YouTube aya